Ari Kanjeng Nabi Muhammad eta Gusti Abdi sadaya Ramana Raden Abdullah ibuna Dewi Aminah dibabarkeunana di nagara Mekah diutusna di nagara Mekah teras ngalih ka Madinah wafatna di Madinah dipendemna di Madinah di bumi Dewi Aisyah kama qala syair. Kanjeng Nabi Muhammad utusan Allah ramana Kanjeng Nabi Raden Abdullah ibuna Kanjeng Nabi Siti Aminah dibabarkeunana di nagara Mekah diutusna Nabi di nagara Mekah teras ngalih Nabi ka negeri Madinah wafatna Nabi di nagara Madinah dipendemna di bumi Dewi Aisyah